Ari harta jabatan dunia tuluy dipuja-puja diagungkeun keur sehat nepi ka poho yen urang bakal gering caritana hayang barokah. Ari hayang barokah mah yeuh gampang kumah dua sampean inung urang agungkeun inung bapa urang geura pek leuleus hate urang naon anu hese uyup caina urang tapak ngumah sampeanana teh kitu lain tungtang ting-ting neangan barokah tapi teu uni ai kolot urang nu aya di imah diantep bahkan diare-arekeun bahkan nepi ka aya nu luas ngahina ngan ukur menta jeung menta tuluy ih rarek merena barokah kumaha aya ente